Assalamualaikum, Cek. Cek, mana kan ya, Cek? Ibu. Damang, Cek. Damai, Cek. Aduh, rezeki tampinya. Nah, mangga, Cek. Mending geunah kieu. Ibu apa tuh? Caina herang di tampian di sisi bola. Harga gas ayeuna beuki mahalan, ari duit nah teu loba-loba, Ibu. Eueuh, Ibu. Si Ujang bau pete sagara teh sipit. Zaman ayeuna mah hese sagara teh make duit. Tah eta pisan deui, Cek. Matakna kudu kumahanya ieu teh mah nya kudu ka Cina atuh, Cek. Ngatuh ka Cina mah mana dek neangan lalaki deui nya. Manya jauh-jauh teuing neangan gas ka Cina. Ulah. Boleh. Sok boleh. Aduh, Ibu. Ibu, kunaon? Ibu, walanda sok loba gaya. Kakolet teh kudu patut. Karena naon baraya abdi hoyong ngiri atuh. Ibu, opi heula sanajan di. Tapi nya sok. Aya breaking news. Naon. Tentang iya biasa ekonomi. Ampun atuh, aya naon ieu teh? Meni karek dateng. Tapi Ya, tampilan. kubu enak geus dia di Kasuamin tuh kudu diasah. Meh bisa mau tangan peuteui. Da sabis teh lain masalah. Nu jadi masalah ayeuna masak naon nya bener. Naon ya? Salaki mah urang beremi ya Pak. Bener ya. Bener pisan. Burger. Isuk-isuk ngadamel teh. Aya kue digigir. Eta gas habis teh sigana aya nu nyimpen bari nyengir. Eta bisa Wes. lamun kanyahoan aya nu nimbun heuh kayak ku aing di titah cenah ka sawah ame tikusruk. Aya tikusuk deui geus jadikeun tutut. Bener pisan sih. Bener. Dan pisan sih. Bener. Lapor bos, Siapna aya naon? si Ujang mau pakakas nang lele di imahna warga teh riet nang gas kusabab gas teh geus langka. Gajah Mada masuk atuh hayu muruk dimakamkeun. Hade-hade wae atuh hayu urang dagangkeun. Siap atuh. Pasti bakal beunghar ieu mah euy. Ngadar seblak jadi cenghar si Uti mama wagalah. Lamun bos geus beunghar bagikan ka abdi saeutik lah. Ah, ke eta mah aman we. Ke jok jualkeun heula we. Siap atuh Pak. Halo Pak, aya nu curiga teu bahaya ting sih, tapi pika sebelen. Ya Bu. Sok lanjut. 50 punya. Tekudu atuh. Budak leutik aya kuntuna ngarah coplok kudu ditarik. Meli gas meni kacida mahalna. Dompet kaborong tecekap ceurik. Mahal-mahal teuing gas teh. Sabaraha ieu? 50. 50. Meuli cikeun. Geus Ya bos. Alhamdulillah pan cek urang ge naon lamun jualan kieu mah pasti bakal beunghar orang teh. Pan bos geus beunghar. Mana tuh bagian abdina? Sakadang kuya diangkat memet, nuang rujak dina acar. Naha ai dititah memeni lelet tapi menta bagian memeni cenghar. Hehe, engke deui mah moal kalas kitu. Yuh, Hatur nuhun bos, sing beunghar deui nya bos. nya sok. Bos. Bos, janten demani teh Bos, tong sok Inggris siga nu kuliahna di London wae. yuk bos. You mah moal I give incis-incisna. Ampun atuh bos, sengaja. You mah. Ya tuh bos, abi dipayun bos. Ya, sok. You go home. Ya siap bos. Assalamualaikum bos. Ya. Nah, lapor polisi gini.
Punten bos. Ayo kenaon? Masih aya naon? Tong dijemput atuh. Meher, mebuk. Stop, anjing sadayana ditewak. Mebuk. Cici. Duh, beli kaca kacileunyi. Bari lempang neanganna. Ieu jami atau gaji meni gancang ngaleungitna. Gimana babaturan maneh? Ai teu apal lah. Nu bener. Dono, teu apal. Aduh. Naon ibu? Ada kieu? Ibu, nyaho teu? Aya breaking news. Eta si Pak Jono ya, Pak Jono. Dia jualan gas. Nu pas bahasa eta si ibu, eta meuli sabaraha? 50.000. 50 meni. Ya. Mana ka mana? Si ibu mah kemana ya tuh biasa. Liburan yang salaki. 50.000, bayangkan 50.000 tanya bisa ngajual bisa beli sayuran loba. Bener. Daging loba nya. Gas 50.000 asa teh kira-kira. Si Pak Jono cenah iya jadi buronan. Acan katang teuing tah. Kabur merenya. Sieun. Kabur kacina meureun. Iya bisa mungkin. Kabur ka sawah eta. Jadi tutut ya. Siluman tutut. Semoga we nya cepet katimu. Terus duit arurang kembali deui. Nya nu pas basa eta ya beli kira-kira atuh gas teh 50.000. Astagfirullahalazim. Ya sing ketemu. Oh, di mana badur? Si Ganu kenal hanya? Eta kasus nih gas si Ganu. Jono. Tangkap. Aduh, kemana nya? Ka dieu lah. Si Ganu mah kadinya. Sini kadinya. Yuk. Ieu teh aya laporan di si Ujang soal transaksi anjeun jeung si Jono. Saha? Nah, jadi mau ke abdi. Aku teh ayeuna mah. Ente, abdi mah tengah lakukan naon. Aya sadaya buktosna di abi. Ente, dan sebelah timah batur hate tengahna ka rasana. Tong sok tutuduh ka batur lamun cenah buktina. Aya tah buktina sadayana tinggal ku teteh. Yang geus si Jono aya di Jalan Sunda. Lapor Bu, padumukan si Jono aya di Jalan Sunda. Hayu ranteang. Aduh ya Allah, hirup teu meuni kieu-kieu teuing, ampun. Tuh, anak karya di bejaan. Loba kieu nu ningalikeun. Hiji kanan, hiji kiri. Mesin kieu tuh itu gaya saha deh. Nah, buat kieu nya Allah nih. Lupa dipersulit, ampun. Tuh, ayo jelema aneh tuh coba sieun kieu ih. Ya Allah ya. Aing manggeus di imah ge tetep we jiga kieu wae sahirup teh ampun lalieur aing mah ampun. Saha dia eta?
gas. Gas, tong balasan ayeuna ngilu ka kantor polisi. Aku jatuh ya, lupa. Di sini contohnya, oh udah, gak ada deh situnya berbahaya ting sih, tapi tika sebelen. Ulang 50, Bu. Kudu atuh. Jami atau gaji mending gancang. Ampun. Iya, orang mah. Naon atuh kan? Stop.